Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya ilal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langkung tipayun hayu orang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ku nikmatna urang sadaya tiasa ngariung di tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Hadirin anu dipika hormat, Bapak sareng Ibu guru anu dipika hormat, sarta rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Langkung tipayun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panitia atau nu boga acara anu parantos mapasikeun kesempatan ka sim kuring kanggo nyarios di payuneun sadaya. Hadirin sadaya anu dipika hormat, suhu hawa beuki panas ti biasana, kadang panas pisan nepi ka hese dipake. Pola hujan oge geus robah, lila teu hujan lahan tani garing. Pepelakan paeh, lamun hujan turun terus kajadian banjir di mana-mana. Cuaca teu bisa diprediksi, angin gede jeung badai datang teu disangka-sangka. Cai laut naik lantaran es di kutub lebur, daerah besisir mimiti kacemplung. Leuweung loba nu ruksak, sato jeung tutuwuhan hese ngaluyukeun diri. Malah aya nu ngancam leungit. Sadaya ieu ngajadikeun kahirupan urang, tatanen jeung sumber daya alam kaganggu jeung hese. Jadi, robahna iklim mawa akibat goreng keur alam jeung kahirupan urang. Lamun teu diurus ti ayeuna, kaayaan bakal leuwih parah. Ku kituna hayu urang sadaya silih tulung. Jaga alam ulah ngaruksak leuweung, ulah ngalungkeun sampah saweuna-weuna. Sangka iklim bisa mulih deui kawas baheula. Rupina sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya basa anu pasalia, kirang merna atau kirang pantes dina manah sadaya. Mugi-mugi na anu kusim kuring diomongkeun tiasa manfaat kanggo urang sadaya. Hatur nuhun kana parangtosna, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.